Adil sareng Ocha. Aranjeunna duaan atos rerencangan ti alit. Atanapi salah sahiji ti aranjeunna aya nu gaduh rasa resep. Ieu Ima, budak kelas 10 anu geulis tur manis. Upami ieu gerombolan rusuh alias barudak tukang oner, pamingpinna ngaranna Yanti sareng budak handapeunna nyaeta Udin sareng Asep. Ieu Didit, budak anu cintana sok ditolak. Karunya nya. Nah, lamun ieu rencangan Didit, namina Nita sareng Indri. Aya dua jalma anu tos rerencangan ti alit. Duaan eta namina Adil sareng Ocha. Ocha gaduh rasa ka Padil, tapi manehna leuwih milih nyemputkeun rasa eta. Sabab sieun ngarusak sasobatan maranehanana. Aya naon? Mana buku PR matematika mana? Mana pinjem? Lamun marana minjem buku PR matematika orang ke orang cuma. Hayu mun aya guru ke kurang balikeun deui. Embung we urang capek-capek ngejakeun mah tinggal niron doang. Ulah koret maneh. Ulah nepikeun ieu leungeun kana beungeut maneh. Guru. Mana. Awas mana? Ulah lupa. Kurang ajar. Ayeuna hadir sadaya. Mohon, ayeuna kumpulkan tugas matematika atas Ibu Pasihan Pabari. Mohon, Bu. Yanti, Udin, Asep, nah kumpul tugas. Bu, abdi hilang buku PR matematika nak ketinggalan di imah. Sakloba alasan, mana sih Asep? Buku PR MTK Asep mah di darpo anjing, Bu. Mana ayah anjing anu bikin ada buku? Leres, Bu. Contohnya anjing abdir ka buku, Bu. Hampura, Bu. Meren anjing abdi boga dendam kusabab dipikeun hiji dina ku bapa. Geus, ibu teh hayang anjing mana deui? Mohon, Bu. Udin, mana tugas mana? Anu, Bu, salaresna mah abdi tos ngerjakeun PR-na. Tapi upami abdi mengampelkeun mah abdi sing dicari kanan, Bu. Salah di jarak kanan. Yang di sarang Asep, Bu. Mun abdi ngampelkeun, ke abdi teu solid meureun ka maranehanana. Jadi mana misi yang masih dikasih Asep di mata ibu? Itu, Bu, abdi rewisieun ku ibu. Sabab abdi ningali ibu menisieun sapertos. Sampai pas dilampir. Ya, teu kitu oge, Bu. Jadi Udin Asep tilarang aja sebentar. Tobianya kue orang nggak bisa. Gara-gara marah nih, tinggi jengkeun PR matematika. Ulang tiluan jadi diharukum. Ulang mana tiluan cokan gua urang. Heh, gara-gara marane orang jadi sialnya ho. Salah soalnya mana tinggi jakin PR. Ya. Heh, wah lompat.
lompat kan. Diudak mah. Bae weh, antep. Kayaknya bakal papangi jeung urang ieu. Aduh, nah ya betul orang untuk diri. Oh, baik, benar. Tadi. Jalan kan ya kamu jalan. Hampura banget aja. Santai weh. Dari mana kelas baraha? Orang kelas 10. Oh, pantas satu orang kelas dari mana? Nunggu nurung katelanya orang buru-buru. Tungguan. Ya, makan nasi. Iya, orang dari barat ini tuh kantin. Oh. Cuman mana serius sorangan? Mainnya tuh jauh teh nabrak awewe ke 10 geus pisan. Awewe, Julis. Nya, Cak. Sangarana. Tah eta masalahna tadi orang ngaguruan tapi mainnya makan mantan. Oh, yang geus rek mangkat heula. Dari mana kunaon? Ayeuna kerja kelompoknya. Nya nih, Dia kagak boleh dimasak. di 5 orangnya deketan. Karena di mana deket mah. Yang satu orang nontosan di Ima. Oke nih, ke orang yang mana? Nya. Cak. Itu udah kawin kurang diomongin tadi. Ayo, rasa balikin. Tungguan. Mana teh lalaki itu tadi kan? Nya, muhun. Kunaon mana ngagoroan orang? Urang kajian teh kenal anjing maneh. Nyamuhun atuh kenalkeun orang Ima budak 10 hiji. Urang pare kelas 12 di Patilu. Oh, saha eta? Iya, Ocha kebetulan urang. Oh, Ocha, kenalkeun orang Ima. Nya Ocha. Urang kajian teh minta nomor HP maneh. Oh, ini yang mana tuh makanya? Ya. Ya, entah. Ya, turun. Nyantos satunya orang mangkatela. Dadah. Bisa tuh itu kamu bantuan orang ajarkan tugas seni budaya. Macam nangis sudah, nah. Itu aku minta bantuan gitu. Kalau nanti orang sudah dari mana kebetulan. Ih, mana sih padahal kan di itu datang. Iya, Mak. Kunaon di dia? Nya Ima orang aya di sakurilingan dieu. Oh, gitu. Urang kerang tempo. Nya soalnya orang kakarek pindah ka dieu. Terus kunaon mah di dia sorangan ae. Nya orang terulin di dieu sorangan wae, maneh dek ngebaturan. Tapi urang kudu Baturan wae orang di dieu, orang sorangan wae. oh, nah, sudah jaga teman. Mana kenaon di dia? Cak, tos nah urang kamari enggak bisa. Kadil. Ima, pergi ke mana?
pada ke kantin. Pada diantar mah orang. Ya tuh ayo. Mau diantar. Cak. Bantuan orang tuh. Ayo ngilu we. Ya, main deh kita. Ini orang baik. Mahal itu. Harus tahu. Jadi barang kita orang ngasih aku. Jadi orang masalah. Sayang Mak, udah ada kembali yang mana yang ada jahal. ngomong naon. Sabar nama. Aduh. Mak, terus naon. Karena mana di dia? Teleponan naon orang kesedih dia. Pasti gara-gara si Padil nembak si Imanya. Naon sih mana? Mending orang mah kata berjong mana? Asal mana nyawa, sokor nama pulang teh resep ka maneh, tapi maneh tara mere urang ruang ke jeung deketan maneh. Kumaha masih gagal. Ya, masih gagal. Hebatnya, jadi bakal lewat pulang si Ocha bakal sadar loh ya mana yang bener-bener Ocha, mana reka mana? Kadia tuh gabung jeung orang. ayah hal anu kurang diomongin yang mana Padil. Padil orang ya orang sholat, tapi orang sebenarnya mah Ya, orang suka kabogo si Ima. Ya orang bakal nyoba bawa si Ima di panjang mana. Jadi kayaknya mana geran yangan kabogo nu bener. Eta sebabnya mana kudu siga si Ima ambe ayah laki nu seben ka mana. soalnya tuh orang yang masalah. Kak, Adela. Terus kalem, ayo nama ya orang nu bakal bareng jeung maneh terus.